Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepung dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudiansahnya anu padumukanana anjeunna aya di wewengkon Leles Garut. Atuh jejer ieu carios dongeng teh nyaeta Ngabela Lemah Cai. Mudah-mudahan ieu carita dongeng Sunda anu baris dikapayunkeun sing janten panghibur kalbu oge pangbebrahmanah kanggo baraya sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga atuh urang kabitan sok dar. Dur, dedet. Di tengahing perjalanan, harita teh ngadadak aya suara pedil jeung garanat anu pating deredet megat jalan pasukan walana anu rek balik nuju ka markasna. Tantara walana atawa kompeni walana embong harita ngabarkaskeun pistolna masing-masing maranehna oge ngabales panembak tinu jadi musuhna. Awas, bajingan itu jangan dibiarkan. Ayo kita balas tembak. Hei, jangan dibiarkan. Ayo. Kurang ajar. Ayo, tembak. Atuh geus kitu mah keur perang jadi campuh. Suara pistol sing turodot, suara bedil berebet ditemaku suara bom anu pating beledug. Harita teh jama-jama ngapuis awewe pating jararit lalaki pating corowok. Lur, ulah sieun. Maju. Allahu Akbar. Merdeka. Curelot celeng. Harita pating karajleng ti pasukan-pasukan si jubah bodas. Harita ngarangseg narajang kanu jadi lawana atuh para kompeni harita gurger. Sigi temak aya anu make kolewang, tongtrang bedogna pating burinya ya harita teh. Mungguh atuh campuh rame dina eta medan tempur teh papaliut ngan peda edas ti iridan atawa pasukan si jubah bodas manehna memang geus kalatih dina ilmu silat atawa bela dirina. Tebong harita para kompeni serdadu loba anu malalunur ka DC malah loba pisan anu korban jeung perlayana. Kurang ajar. Hei, jangan menyerah. Terus lawan itu si kampret, si bajingan kurang ajar. Kita habisi mereka semua. Ayo, maju. Perang meni campuh harita teh atuh. Dua pasukan tempur bebeakan, silih temak, silih bedil, silih kadek, silih teungeuh, silih jejek, silih ciwit malah aya nu silih pengeko ge. Poharanya. Sarta di antara anu keur perang sanjata harita teh. Jang dayat katut Saretini keur adu hareupan jeung si tapak hejo katut si Badrul. Si Badrul kadenge harita pangheulana ngomong ditujukeun ka Sartini katut jang dayat. Bari dibarengan ku seuri. Sia terek ngabela lemah cai dayat ngimpi sia mah bangsat. Sia sakedeung deui bakal modar deh. Dia patempatan,
Anjen, anjen memang lain jelema badul, tapi anjen mah iblis anu mangrupakeun jelema. Kumaha sia we lah rek ngomong naon we oge. Goblok sia mah dayat. Bisa naon ari sia? Sartini harita teh ateul bibirna ok nyarita. Kuring can rek mundur. Iya, tiga pakalangan. Lamun dari kuring can bisa malas pati kanu jadi aki. Sarta kuring ayeuna rek langsung nantang Icen ka anjeun duaan. Ka asup anjeun tapak hejo. Cek Sartini tandas sarta langsung nantang Ijen ka si tapak hejo. Atuh si tapak hejo harita cumarita. Nya teu salah nyai nu geulis teh nya. Erek jang harapan akang si tapak hejo anu sakti mandraguna nya. Memang nama asian nya. Lamun ku akang sakali nyolek oge langsung ngajeret teh nya. Cek si tapak hejo harita teh monggo atuh ngaudang amarah pikeun Nyi Sartini mah srog manehna ngawangun pasangan. Heug urang buktikeun sia kulang ajar. Rasakeun sia ayeuna wawalasna wawalas anjeun anu geus ngapinasa kanu jadi aki kaula. Yeuh tarajang sia kulang ajar. Hiya curila culeng Sartini teu loba deui nyarita. Jerimna langsung luncat maju narajang ka si tapak hejo dina gerakan samer heulang. Dua leungeunna japlang ka luhur sarta dilukeun. Bareng jeung kitu sukuna anu harita ngangkang ka luhur pikeun nyamer careham anu jadi lawan. Tapi edas si tapak hejo oge lain jago atah-atah atuh. Manehna rikat ngakeserkeun awakna ka belah kenca nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Bari rikat malas narajang ku gempuran ketig leungeun. Kalayan syuk buk plos. Hup. Iya. Ap. Bredeg. Alah. Aduh. Dua nana harita patinggararung. Sabab gempuran si tapak hejo bisa katahan ku leungeun katuhuna Sartini nalika Sartini napak harita ka dalem mah. Anu rek disasar teh punukna atuh orokaya ngajadikeun komper leungeun Sartini pas nahan teu ngeulanti si tapak hejo. Tapi si tapak hejo mah ngagerung oge lain ngagerung nyeri, tapi ngagerung ngalelewe kanu geulis. Cek akang hejo oge nya ambe we mah lain kudu tarungnya atawa diteungeulnya, tapi kudu diusapan. Pan meureun ngahepepnya moal ngagoak cara kitu nya. Cek si tapak hejo semu ngalelewe. Kurang ajar sia bangsat. Manges montong loba catur anu tanpa pukur sia. Mending tadah deui ieu ku sia kurang ajar. Hiat curila culung Sartini maju deui narajang kalawan dina gerakan anu leuwih gancang. Hiup sarepet dikenti leungeun Sartini kenca katuhu ngagempur anggota badan si tapak hejo. Atuh si tapak hejo oge manehna rada papukis oge dina ngayonanana. Sakapeungna kisan sakapeung nyingkahan malah aya lolongkrang mah si tapak hejo anu malik narajang. Hiuk set deg des. Harita leungeun Sartini karasa kemper pas pareng bentrok gempuran si tapak hejo jeung panahan ti manehna. Tetela si tapak hejo teh lain jago enteng-enteng geuningan pikeun aing mah. Geus sababaraha kali dire aing ampir-ampiran kabeunangan ku manehna. Malah mun pun bentrok kakuatan jeung manehna leungeun aing anu karasa seul jeung kemper. Ceuk grentes hatena Sartini. Kunaon atuh nya hebat ngaulang nya. Sok hayo maju deui atuh nya. Iya Kang Hejo masih kene resep yuk elek jeung nyai nya. Setan alas tapak hejo anjeun kudu binasa ku kaula sabab maneh geus ngapinasa kudu jadi aki kaula. Terus reup Sartini harita peureum ngawatek acianana nyambat anu jadi akina. Atuh hiup angin ngaglepuk tatangkalan pating kelenod kalakai rabeng maruragan. Siut set gebeg Sartini harita ngagerbeg saeutik. Tuluy beunta Sartini ngadadak kuringas panona receng kawas mata heulang. Da puguh rek teu kitu kumaha atuh
sabab kekuatan akina nyanding kana dirina Sartini. Rasakan si tapak hejo mau dahar sia hiat curelat celeng. Sartini luncat nerajang deui ka si tapak hejo. Atuh si tapak hejo oge harita mah teu kulir dina tarungna sabab serangan Sartini mungguh di luar dugaan. Gerakana cara repet jeung kesitna keur tibatan anu tadi siet suruh geduk des. Aduh kelo teh nya. Iya cara ya masanya soalnya. Aduh aing kacolongan ya mah ya. Delik jeleng. Rikat si tapak hejo luncat di kebelah kenca sabab harita teh Sartini nyusul tepus ka si tapak hejo. Siet suruh plos. Bahkan angin sameran lengan Sartini karasa semu panas ku si tapak hejo. Atuh geus kitu mah ger. Harita mah Sartini jeung si tapak hejo tarung menik campuh. Duanana pada kesit, pada pelit. Sabab itu ieu mangrupa jago-jago anu pilih tanding. Sing sanajan Sartini mah dibantu kunu jadi jenat akina. Nempok kitu Jang Dayat rada ngageter oge hatena sabab hariwang sok ingis Sartini teh katete Raja Jaten kunu jadi lawana. Tapi dalah dikumaha atuh sabab harita manehna oge keur campuh ngalawanan si Badrul anu harita ngakerok bari tuluy narajang. Modar sia kulang ajar Dayat heup hiat curelat celeng kulilap sarepet bedog si Badrul nyurubuk rek nyamar beuheungna Jang Dayat. Atuh Jang Dayat oge teu cileureun harita rikat ngalalapkeun awakna ka handap leplos ulawit kep ned. Aduh kilo teh. Aduh seul aja seul kurang ajar si Dayat euy. Sia mah tiba heulangan ngarawel kanyu tuh aya mah. Harita atuh si Badrul menika gegejret manehna sabab dirawel kantong semarna ku Jang Dayat nalika ngalalap ka handap bari nyingkahan bedug sameran ti si Badrul. Malah bedug si Badrul harita oge kontan murag ka handap. Sedengkeun Jang Dayat harita rikat ngagerentelkeun awakna ke belah gigir. Barang kabireungeuh aya timah panas anu rek nyasar kana awakna. Dur kurentel. Oh bedom sih Badul, beleku kamu orang ha? Masa kalah sama itu anak bau kencur hai. Aduh gimana kamu ini? Aduh Tuhan, ini saya burung saya ini Tuhan, aduh sangat seul sekali Tuhan. Aduh, apa dom sih? Awas kamu Badrul menyingkir ha? Cek Tuan Pandarpos beri nodongkeun deui pestolna ka Jang Dayat. Jang Dayat kalanyap ku jiwa. Dor. Aduh, apa dom sih? Kurang ajar. Apa ini ha? Leungeun Tuan Pandarpos ngadadak kemper, malah temakan age teu keuna kana sasaran. Leuwih nanti eta murag deui pestolna oge. Atuh Jang Dayat oge salamet. Tadi teh pas Tuan Pandarpos rek ngotelkeun pestolna ngadadak aya cerum bodas nyerepet anu nancreb deui kana leungeun katuhuna Tuan Pandarpos. Anu daya liang eta teh ning sanjata rusiahna si jubah bodas anu harita ngacurelat luncat set celeng celagedeg gigireun Jang Dayat. Ujang hayo nangtung Jang. Bari nyodorkeun leungeunna kep atuh ditampanan ku Jang Dayat. Bari olohok kaget sabab lian ti datang ngadadak teh si jubah bodas teu kaciri beungeutna sabab ditaregos. Hayu Jang, hayu. Ieu para durjana teh urang gempur kurangnya. Kurang sararea pikeun ngabebaskeun rahayat tina pangaruh cengkraman maranehanana. Sangkan ieu lemah cai teh bersih sarta urang merdeka. Hayu Jang. Allahu Akbar.
Merdeka! Cek si jubah bodas, merdeka! Jeung cek jang dayat, atuh curelat, celeng. Ayo baru maju, hai. Cek Tuan Panderpos beri mesat kolewang set grilap celeng. Tina kereta kuda na kitu deui si Badrul manehna ngagunakeun deui bedugna nu geus dicokot tina taneuh tadi. Atuh ker geus kitu mah tarung deui mani campu. Tuan Panderpos ngalawanan si jubah bodas sedengkeun si Badrul tarungna jeung jang dayat. Sorak bedug sing sarepet, sorak suku sing gerblig, sorak leungeun. Dugdeg itu ieu padah jago, padah bisa dina narajang jeung ngabela dirina sewang-sewangan sing sanajan jang dayat jeung si jubah bodas mah lemor teu mawa pakarang. Tah kitu kaayaan waktu harita itu ieu campuh silih gempur, malah rahayat-rahayat oge milu mararaju ka medan perang menirabul marawa pakarang sewang-sewangan. Ayan mawa bambu runcing. Atuh lianti eta mah sabogana naon we nu aya puguh keur kaayaan gempeur atuh. Aya nu mawa bedog, arit, parang, pacul, popongkol. Samalah mah nini oge milu maju mamawa koret bari ngajingjing samping anu ngaleleke rek morosot. Merdeka! Bari ngacungkeun leungeunna. Dua anak kaluhur atuh. Nini, merdeka sih merdeka. Tapi eta samping geuwat geura cokot. Morosot nini. Ai. Manya ujang. Nyanya. Alah, nini teh pos ujang. Bari berebat lumpat deui. Sugan teh nya rek ngilu tempur ari pek teh ngadon lumpat ke balungbang penyumputanana meureun mamawa koret teh itung-itung tameng we eta mah bisi aya anu ngahalangan di perjalanan sabab ngaliwat kanu keur perang campuh poharanya atuh bredu berebet sora bedil jeung bom sorana handaruan mata kukurayeun jeung pikaswakeun tapi ku sumanget mah pikeun ngabela lemah cai harita rahayat nyewuk we narajang para company anu harita geus kateter loba nu perlaya tapi dalah dikumaha atuh pikeun manehna itu ieu maju jungkrang munur jungkrang kapaksa we bebeakan metakeun sagala sesa-sesa tanaga jeung pasukan. Kurang ajar ya, ayo jangan menyerah, maju terus, kita mati sekalian saja. Maju, coret jeleng siuk serepet, terang. Hup, iya, pres. Harita komandan pasukan benang kapangang dadana ku pingpinan kapercayaan si jubah bodas atuh anu sejena kitu deui sing jarungkel maring lemah. Ku serangan-serangana pasukan si jubah bodas katut rahayat-rahayat anu ngamuk nguak ngawik malah lila-lila mah kabeh oge carem eueuh nu nyesa perlaya di medan laga eta pihak company atuh teu kurang-kurang deui ti pihak rahayat oge sawareh aya nu korban nu tatu lain anu saeutik da kumaha kitu buktina ngaranna perang mah ngan bedana korban rahayat Indonesia alatan bajuang pikeun ngabelaan lemah cai mati sahid asupna mungguh bagja sawab getihna ke jadi saksi yen haram pikeun asup kana neraka maka kurang doakeun pajuang-pajuang baheula teh kitu geuningan hayang tepi ka kieu teh nyawa panebusna eta teh geuningan caturkeun deui ayeuna kaayaan Sartini anu keur jojoh patunggalan jeung si tapak hejo hep hiat syuk ulawit des Sartini ngagero sabab kebenangan ku gerak tipuana si tapak hejo anu sigah rek neungel padahal nyapu ku tajongan kana walikatna Sartini atuh delik-delik Sartini munur sababaraha lengkah ka tukang bari muringis nahan ka nyeri
Tapak hejo ulah waka atos ya sabab aing can eleh deuleuh. Nyai anu geulisnya. Sok atuh maju deui nya. Kaluarkeun sakabeh ilmu na. Keluarkeun sakabeh ilmu nanya. Akang geus bosen ye. Elek nanya. Bag kurang ajar. Aki doakeun kuring. Aki Bari narik napas panjang panona mencrong kasih tapak hejo. Srog harita ngawangun pasangan harita teh siap-siap rek narajang deui kasih tapak hejo. Kitu deui si tapak hejo. Srog deui manehna oge ngawangun pasangan anu mangrupa jurus pamungkas tapak hejo. Eta ilmu mangrupa ilmu wisa atawa peurah orai hejo anu sapinuhna geus diyakinkeun ku manehna. Jeung tang tue matak ngabahayakeun pikeun anu jadi lawanna. bahaya kayak kieu mah ye. Lamun aing kakeunaan ku eta tapak. Kakeunaan ku tapak hejo. Iwati ieu mah ku disingkahan ku jurus ulin monyet loncat. Aki ieu mah sarta aya lolongkrang ke karek bisa aing males narajang. Bari hiya corelat celeng. Hup hiya corelat celeng. Dua ciri harita pating corelat cepet nakar. Hiuk so plos jerkur. Geleger dorok bru harita teh tangkal kai anu kabeunangan ku gempuran tapak hejo. Rungka jeung keuneuk samo hejo. Ari Sartini harita teh rikat luluncatan cung jeleng nyingkahan gempuran si tapak hejo. Anu memang deui si tapak hejo oge gerakana cepet naker malah harita oge geus rek ngagempurkeun deui teungeulanana ka Sartini. Anu harita mah Sartini teh geus kasedekeun kana tangkal kai hiuk sobuk set cerep aduh naon ieu nya. Jeung samemeh sadar kana kayaan si tapak hejo teh ngan kulawit plok tapak leungeun hejo na plok kana beungeutna sorangan anu rikat harita teh ku Sartini ditewak tur dikulawitkeun kana beungeutna si tapak hejo. Pas leungeun si tapak hejo ngulapes kakeunaan ku jarum bodasna si jubah bodas. Barang jeung kitu atuh koceak si tapak hejo ngoceak beungeutna keuneuk semua hejo dibarengan jeung ngebul sagala. Lila mah deligdeug cungkel si tapak hejo harita ngacungkel ngagoler di handap kerejet bari ngapudah tina sungutna kusek weh ngahenyalkeun nyawa perlaya di medan laga. Alatan ku senjatana sorangan nu disebut senjata makan tuan teh. Atuh kudu pruk we harita Sartini oge manehna leuleus awakna sabab pangaruh ti akina geus kaluar tina jero awakna Sartini harita teh. Napasna ngahegak. Tatela aki kuring bisa ngabinasakeun ieu mangkeluk anu geus ngaroga halaka aki sarta nyangsarakeun karahayat di ieu mah cai. Tapi saha anu nulungan ka aing nya sabab teh mong naleungeun si tapak hejo aya jarum anu nalanceng. Kitu ceuk grentasna Sartini. Sedengkeun anu diupatna harita masih keneh keur ragot tarung ngalawanan Tuan Panderpos anu ngamuk nguwak ngawik ngababi buta jeung atuh geuningan pangarti bela diri na Tuan Panderpos teh lain bantrak-bantrakeun. Kareret harita teh ku si jubah bodas. Sartini rek kadeseh atungan set we ngalempagkeun senjata rahasiana ka si tapak hejo pas Tuan Panderpos anu harita oge keur ngoceak kakeunaan manehna oge ku senjata jarum bodasna atuh pedangna murag. Tapi Tuan Panderpos manehna ngarangseg narajang harita teh atuh kapaksa si jubah bodas ngagajleng heula ka belah tukang sarta langsung metakeun deui senjata na hep set siuk sarepet cerep kena kana beheungna jeung beungeut jeung tarangna Tuan Panderpos. Aduh kurang ajar can oge repeh ngaguakna geus dor burileng derig-deug grupruk
Tuan Panderpos teh ngudupruk harita. Awak namani getih kaluar tina tatu urut ditemak dina dadakna. Harita teh nu nemakna Sartini. Anu harita geus ngajanteng deui gigireun si jubah bodas bari nyekel pistol Tuan Panderpos anu tadi murag teh. Kowe orang semua kurang ajar. Ik mati. Kusak harita Tuan Panderpos ngusek manehna binasa di medan laga. Kok itu si Badrul beki nafsu manehna kajang dayat. Ya kurang ajar sih ya. Hup, hiat serepet kurila bedogna sutset ka itu ka dieu. Tapi atuh jang dayat oge manehna geus diwarah kunini Lamsiah jeung Aki Suhadma nalika keur di Gunung Guntur teh. Hup, celeng plos-plos kulawit siuk dek serepet plos kurila kulawit dek tek celeng bedug si Badrul ngaceleng harita teh ka tukangeunana. Hiuk des culung-cung kerebut dres. Wah, dayat kurang ajar. Si Badrul ngaguat sabab tongongna kapangang ku bedogna sorangan anu murag teh harita seseketna kaluhur katunyel ku akar tanggal kai. Ulah les si Badrul ngalepaskeun nyawa dina kaayaan pika watireun. Temong harita tina sungut jeung tongongna kaluar getih seger. Kang Sartini sirintil harita Sartini nyamperkeun atuh gep patangkep tangkep bakat kubung. Atuh ger geus kitu mah surak suit amal-amalan rahayat harita teh bari nyarebut merdeka durugdug set berewek bendera anu biruna disuekeun harita teh sabab aya 3 warna beureum bodas jeung biru. Tah anu biruna dipikeun tandana yen bebas tina cengkraman bangsa walana. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi carios ngabantun judul ngabela lemah cai tamat dugi ka dieu. Mung aya pedaran salit tangtos para wargi panasaran ngeunaan saha si jubah bodas jeung baladna. Tah eta teh nu disebat pasukan siluman teh nya anu gerilya itu. Lamun ayeuna mah pasukan rahasia. Itu sanes ngandung hartos di dieu teh pasukan siluman. Pasukan anu mangrupa makhluk halus atawa dadamit sanes da pamohalan atuh makhluk halus ayeuna nyanak bedil jeung bom gitunya ngagunakeun bedil jeung bom. Atuh salianti eta terakhir ti Pangarang boh bilih aya anu kasabit nami kasebat asma hapunten pisan nya. Oge kaayaan patempatan anu kasebat bilih kirang serat kana manah para wargi munkeun dihapunten. Da ieu mah mung dongeng sajarah anu dibungbuan ditamahan ku mangrupa karangan basajan gitunya sangkan payus sangkan pantas jadi hiburan kanggo urang sadayana. Atuh ti Mang sebagai pendongeng anu tangtos seueur kalepatanana hapunten kitu tanya. Sakitu dialap cukup saya nawe dialap cekap. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.